pemirsa, simkuring Hani Dwi Putri bebarengan sareng kolega abdi Randy Alifiansyah ngiring ngawartakeun berita panganyaran pikeun anjeun sadayana. Wilujeng enjing pamirsa, aya warta anu menggembirakeun pikeun warga Kota Bogor. Dinten ieu perpustakaan jeung galeri anu modern sareng lengkap tos dibuka pikeun umum. Perpustakaan ieu dihareupeun janten pusat literasi sareng pendidikan anu ngajak minat baca masyarakat. Terus pisan, kanggo langkung jelasna, hayu urang sambungkeun ka kolega urang, Niken Yunita anu tos siap ngalaporkan di lokasi. Mangga Niken. Hatur nuhun Hani sareng Randy. Pemirsa abdi ayeuna aya di perpustakaan jeung Galeri Bumi Parawira di Kota Bogor anu anyar dibuka. Perpustakaan ieu ngagabungkeun desain modern, fasilitas komputer, sareng koleksi buku anu lengkap pikeun sakupna umur. Sapertos anu tiasa dipilarian, tempatna rame ku pengunjung ti sababaraha kalangan. Hayu tuturkeun kuring pikeun ningali perpustakaan ieu. Pamirsa, ieu perpustakaan sareng galeri nu aya di Kota Bogor. Ayeuna di Jalan Kapten Muslihat, teu jauh ti stasiun KRL Kota Bogor. Pengunjung tiasa lempang di stasiun Kota Bogor ka perpustakaanna. Pengunjung diwajibkeun ngasian buku tamu disediakeun di lantai heula lobi. Serta pengunjung anu hayang nginjem buku diperlukeun pikeun nyieun kartu anggota ku ngasian dina formulir disediakeun dina komputer. Saterusna, urang bakal indit ka ruang bacaan di lantai kedua. Di lantai 2 oge aya musola lengkap jeung tempat wudu. Di ruang bacaan loba sofa nyaman jeung buku lengkap pikeun semah anu rek maca. Salian ti ruang bacaan di lantai kedua, urang tiasa nikmati tempat anu pikaresepan sareng visualisasi di lantai katilu. Di lantai katilu aya galeri khusus anu disebut Bumi Parawira. Semah bisa ngarasakeun sarta diajar ngeunaan sajarah Kota Bogor ti zaman Pajajaran nepi ka Orde Baru. Perpustakaan ieu dibuka pikeun umum sareng tiasa didatangkeun ku saha wae. Boh warga Bogor sareng di luar Bogor. Perpustakaan ieu tiasa didatangkan Selasa dugi ka Minggu. Pukul 9.00 enjing dugi ka jam 3 sonten neuik. Kalian sesi anu beda pikeun asup ka perpustakaan ieu semua tiasa ngadamel reservasi kanggo mesen tiket dina situs web bumiparawira.com.
Sansos tingali fasilitas sareng kegiatan di perpustakaan ieu urang bakal ngadengakeun pendapat sareng informasi langkung seueur di sababaraha sareng perwira di kolega urang mangga Nomi jeung Longgar. Lujeng-lujeng teteh. Dina ngaran saha? Nama abdi Nazar Syafia Rizadi. Naon anu ngajengkeun teteh resep sumping ka perpustakaan sareng Galeri Bumi Parawira ayeuna? Karena abdi resep maca buku, resep nge-explore sejarah, terus nempo lukisan-lukisan juga. Kumaha perasaan anjeun nggunaan layanan perpustakaan ieu? Abdi ngerasa pelayanan di perpustakaan itu lumayan bersih, terus nyaman juga. Nah, aya input supados jasa perpustakaan ieu tiasa langkung sae. Lamun ti abdi berharap perpustakaan ieu nambahkeun deui koleksi buku-buku tentang sejarah atau fisika, sains gitu. Oke. Baik, hatur nuhun Bu Kanggo wartos sareng informasi anu parantos disayegeun. Salaku tambahan, kuring hoyong ngadangu pendapat langsung ti sama sanes ngeunaan topik ieu. Baik, hayu urang ngadangukeun pendapat langsung ngeunaan ngebangkeun literasi sareng jasa perpustakaan Bumi Parawira. Halo, dina ngaran saha? Nama abdi Pinka. Naon anu biasana anjeun ngalarian malika nganjen ka dieu? Ngan saukur membaca buku. Numutkeun anjeun kumaha fasilitas perpustakaan ieu ngadukung kebutuhan mahasiswa? Menurut abdi sih entos halus, isti tempona geus lengkap, saukur kitu sih. Naon anu anjeun pikirkeun penggunaan peran perpustakaan ieu dina ngabangkeun literasi di Kota Bogor? Amun disebutkeun hiji-hiji mah lobanya. Nang saukur salesina ngembangkeun ilmu. Hatur nuhun pikeun ngawartos anu anjeun parantos ngasihan, teras kuring ngajak kolega urang pikeun nganaroskeun pantarosan salangjena. Mangga Nomi. Wilujeng enjing teh tiasa ngejelaskeun kumaha jasa di perpustakaan sareng Galeri Bumi Parawira dina tahun-tahun ayeuna teh. Jasana perpustakaan dan Galeri Kota Bogor nu di perpustakaan sangat penting soalna bisa ngabantos wargi-wargi anu ngabutuhkeun buku-buku anu tiasa dibaca ku pengunjung-pengunjung anu dongkap ka perpustakaan dan Galeri Kota Bogor. Oke. Nah, kumaha nih semangat masyarakat ngeunaan kegiatan literasi di perpustakaan ieu? Sumangatna ageng pisan soalna nu sering datang ka perpustakaan teh warga-warga Bogor terutama anak-anak sekolahan anu bade belajar anu teu tiasa dibelajarkeun di sekolahan. Oke. Nah, naon nih tantangan pangbagdagna anu disangharepen dina ngatur perpustakaan ieu? Tantanganna nu pasti nyiapkeun bahwa perpustakaan ieu cocok untuk dikunjungi ku masyarakat Kota Bogor. Teras memberikan semangat lalu ngasih edukasi ke masyarakat Kota Bogor bahwa literasi atau maca buku tuh penting untuk masyarakat Kota Bogor. Oke, teteh hatur nuhun pikeun waktos anjeun. Nah, teteh mudah-mudahan perpustakaan ieu bakal langkung maju sareng jalma bakal sumping ka dieu langkung antusias. Oke, tina hasil wawancara ieu bisa ditinggali perpustakaan jeung Galeri Bumi Parawira boga peran penting dina ngaronjatkeun literasi di Kota Bogor. Kalayan jasa anu langkung modern sareng sagala rupa kegiatan pendidikan. Perpustakaan ieu parantos janten cara anu efektif pikeun ngadorong budaya maca di sadaya kalangan eta keterangan tina sumber anu urang tiasa nepikeun urang bakal ngelengkah ka Niken. Hatur nuhun Niken, Naomi jeung Laura. Kanggo laporan anu pikaresepkeun. Mugina ku ayana perpustakaan anyar ieu minat baca warga Kota Bogor langkung maju.
Sakitu warta ti kami kanggo ayeuna wilujeng teraskeun kagiatan Anjeun sareng salam literasi. Jadi kita udah selesai muter-muter di galeri apa namanya? Bumi Parawira. Randy asik bos. Jadi Topik lagi jadi videographer guys di sini. Jadi ini Sekar lagi setup kameranya buat tripodnya deh. Cute. 操你妈小逼崽子！你真没见过黑社会哈！操你妈！我也搞个比划，什么叫黑手？操你妈的你！ Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya. Jadi ini lagi briefing. Yeay, semangat. Padamu ku berserah, padamu ku berpasrah. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Engkau Pah, mau nonton itu, lanjutin, ganti. Tiga. Surat warta. Yang kencang. Hujan nih. Surat warta. Sukses.